Kita meneruskan perjalanan lagi ya, sahabat ya. Kita aprak-aprakan menyusuri sungai kecil, sahabat ya. Di sini juga ada pesawahan. Nah, di sana juga anak-anak tuh. Karena mungkin ini teh hari libur, jadi anak-anak di pedesaan mah suka aprak-aprakan ke pesawahan gitu, sahabat ya. Alhamdulillah mereka berinteraksi dengan alam, sahabat ya. Wah, di sana juga ada warga juga tuh, sahabat ya. Kalau nggak salah itu teh yang tadi ya tuh. Teh penak deui di dieu. Eta menuju naon? Lagi muner. Oh, ini dia kebonanya. Kebon aburaman kemana? Mana kebon naon itu? Aduh, ya aprak-aprakan jeung budak. Kot nepi ka dieu jalan-jalan jeung budak teh. Aduh. Nah, mundur naon wae teh sih, cobi. Buat kita akan lihat sana ya. Penasaran nih, tengok 2 kali ketemu ya tuh sareng sama Tete. Mana kebona? Aduh. Mana kebona teh? Kebona. Aduh deh. Ari iya di mana teh Bumina? Kita di tahu. Ari teh menang kali na. Oh, nya. Tadi teh penak di ditu. Nunjukkeun jam. Ieu na jamana di bumi teh ieu pareun samnyona. Oh, nya. Wih, nyaba sesahanan cara. Di Jakarta cenah mah tadi ngobrol teh nya, Neng. Aduh. Sok mun sok. Alah. Hayu kada biti gulutuk. Ari sugan teh kebon kumaha ieu mah aduh deui. Kapan dikantunkeun ari dek teh uih teh bunawan kieu. Heeh. Sawahna oge. Si Amangna ka mana? Neme uih tadi teh enyi. Di mana? Kapus damel. Oh, mohonnya. Di oge kamari teh nya teh neme uih di kamari. Heeh, di kota deui. Abi masjidnya di pelabuhan. Di pelabuhan. Nyai ulang kali mah ieu di Jawa teh. Oh, mohonnya. Alah. Eta aprak-aprakan ka leuweung ya, bosen lah ka kota wae. Nah, teh atur nuhun nya. Punten ieu. Nah, sahabat, jadi kita itu punya navigator ya tuh, anak-anak di sana tuh. Aduh. Iya. Punya navigator saprek aprak-aprakan. Kalau Nung, di mana? Ade ngarit, Jang. Ngarit. Muhun. Kamu bebek? Muhun kamu bebek. Oh, mohon ya. Ade ke mana tuh, Jang? Aduh, kak kemana ya ternyata aprak-aprakan tuh sareng bocil. Nun. Iya kergantar teh ya. Alah. Allahu Akbar. Teh di mana teh Bumi teh? Di dinya di paling tongol, Jang. Oh, paling tongan di dia. Oh, mohon. Jang. Lah? Jang kawit di mana? Abdi di Sukabumi. Mohon. Sukabumi Celetuh. Pir bumi nu matuh. Seueur bebena? Sakedik, Jang. Oh, sakedik 10-nya. Kami ieu we. Kami saluman ieu. Oh, mohon iya. Naon ieu teh? Sok dipake eta mandi di dieu teh. Mohon dah. Oh, sahabat ya. Ari Oh, di sini juga tuh suka dipakai mandi di sini ya. Mana? Oh, sok ka dieu benernya. Teu aya eta cai pam gitu. Teu aya. Aduh. Teu dugi ka dieu mah. Ayo teh. Sahabat ya. Jadi di sini tuh di sini adalah jamban yang suka dipakai sama masyarakat di sekitaran sini, sahabat ya. Karena sekarang sama seperti biasanya, sama seperti
yang di konten sebelumnya. Jadi di sini lagi musim kemarau, sahabat ya. Isi viral teh. Cenah murun saha itu cenah nuker mani di wahangan cenahnya. Aya nuker ngarit. Heeh, cenah tuh. Mahang ke viral. Heeh. Sok atuh sok kadieu gejebur kadinya tah. Palaman ieu teh aduh dirapihkeun atuh, ari dimanfaatkeun kieu mah teh. Tuh, sahabat. Teh nu hoyongan eta ngomeanana. Heeh. Jadi henteu nyempetkeun waktu meureun kitu intina mah. Oh, Jang. Jang. Ibak di dieu. Sok nyuci unggulnya. Emang sumurna tuh sararaat. Aduh, nggak boleh tuh. Saat ari alodo lama saat. Aduh, tuh sahabat ya. Warga di sini memanfaatkan sungai sahabat ya untuk mencuci di sini tuh. Ini bocil ikut emaknya. Jang, sana mana? Gibran Raka Buming Raka. Pak Jokowi. Oh, ince Pak Jokowi. Aduh, ya prak-prakan titik nepi ka dieu ya Allah. Oh, buat. Teh eta saung naon eta teh? Mana? Eta? Saung sawah. Oh, saung sawah eta mah nya. Oh. Sawah Nagararing. Oh, di ditu ge aya bumi geuninganannya. Itu teh. Heeh. Oh, jadi sungai ini sahabat ya dekat juga ya ke pemukiman warga yang ada di sini sahabat. Termasuk si ibu ini mungkin rumahnya di atas sana. Teh, ngeringan. Kadinya teh. Mohon. Balik ke mana deh? Uing na deh. Ah, we ya. Heeh. Aya nu nganter geuninnya. Mohon tak aya ieu bocil. Mohon. Ah, kadieu lah cuprak. Seringnya teh zaman kadieu teh. Emean ieu teh. Oh, Nah, ai biasana mah di bumi aya di ditu. mohon. Para di ka dieu. Oh. Ai panggil teh seneng teh teh can nikah atosnya. Gagal. Aduh. Iya ka urang Jawa, Cilacap. Gagalnya. Aduh. Kita kamari teh. Tos lami nikahna. Tilu usum mah. Oh, cenah urang alih teh can. Acan. Kunaon eta cenah? Ada. Ieu keneh pangingkan aman. Sabaraha usiana sih neng teh? Siang nate 18. Oh, 18-an ya. Oh, Dulu nikah teh da alit keneh. heeh. Biasa geuning ari kolot mah da sok palalaur. Palalaur teh nya. Anak Heeh. ameng mah. Heeh. Pamagetna masakan guru dipisahkeun. Oh, pernah ke Jakarta meureun nya ketemunan atunya. Oh. Pernah ke Jakarta. Kumpul. Aduh. Gagal ya paneuri ya penaka duh. Naon orang kampung atuh. Aduh, teh mangga tehnya. Puntennya diwagel ya tuh. Aduh. Jadi beliau adalah istri dari Gujur Kunci yang gua yang ada di sana sahabat ya. Capek, Mak. Naon? Mohon amang kaditu sieun. Aduh. Mak, sok aya nu aramang kadinya tara, Mak? Sok seueut ti desa kutu parurah sok ti bangsa budak pemuda-pemuda. Oh, sok aramang kadinya ya kaguhanya. Mohon. Da. Allah Akbar. Capek. Manfaat ya teh bade babantu heula atau udah babantu. Jadi anu kuriak tatangi. Mak eta teh tembus nanti ka mana, Mak? Digirang aya liang da digirang marenem eta teh ka WH. Maksudnya jang naon ka WH? Apa eta in ka WH. Ai samjor ngedot cai. Oh. Nyedot cai. Jadi warga di situ tuh memanfaatkan lubang di sana sahabat ya, gua di sana karena mungkin di dalamnya ada sumber air jadi dimanfaatkan untuk warga untuk mandi mungkin gitu dan lain sebagainya gitu sahabat ya. Tapi mah eta di dalam nanate leganya. Lega no kitu tak ka dieu. Kudu kitu anu tigirangna aya samjoan. Oh, mah pernah ka ditu mah. Kapan gaduh bebecek eta pan anu mah Mohon teh kalebetna ka ditu mah. lebatna kitu sok. Pernah teu mah? Asup maka jero mah. Nya lebat. Teh aya naon da. Aduh. Tapi Langar sakeun cai kitu.
Sugan mah kitu mah aya rasa takut gitu sieun gitu. Ya. Heeh, karena mungkin si mama udah terbiasa meureun nya. Heeh, bagi Eno saya pribadi mah. dipiara sawahku putra eta kakak eta teh dipiara da. Oh, nya. Tos anu 2 usum da teu damang kitu bapak kepanana teh. Eno tos Jadi saya sahabat, dipiara da. Gua itu mungkin bisa dijadikan destinasi wisata juga ya. Awewe atuh. Oh, nya. Mari di jerona teh mah aya naon wae mah. Biasanya batu-batu lah seperti biasa meureun nya. Cai mah normal ti jero teh nya mah nya. Normal kok eta mah taseur Karawang gitu liang-liang ku eta. Eta teh mah bekas baheula meureun nya penjajahan teh meureun nya. Zaman goromolan teh meureun nya. Duka eta. Pastina meureun mah. Kapungkur mah aya ieu. Aya naon mah? Dina bilik polih kidulna nya. Heeh. Aya arcaan nangkep hadibu aya mah teh aya eta hilang. Heeh. Jadi dulu itu sahabat katanya ada arca ya. Jadi macam kumaha mah arca teh jadi kieu meureun nya. Kieu tapi sapotong ka dieu dibendok kitu teh aya. Oh, pakai bendok. Nya. Cuman ayeuna nama teh aya gitu nya. Aya. Karena Ayeuna mah datos larsup kapungkur mah udah nyaron serg bapak si teteh. mohon sareng Eta teh keng meser kapungkur teh urang ditu urang tidur peser ku bapak Umi kitu di peser. naon teh malahan eta. Tempatna teh sawahna. Jadi di sawahna teh pasikeun ka ka Umi ka dieu jadi ngurus sawah teh kadinya ngarsakeun cai teh da saat gitu. Seumur. Jadi bagi saya sahabat ayeuna panginten pada nyedot di girang. tertarik juga katanya kata si Umi teh katanya ada arca ya. Ada arca sabaraha hiji mah arcana? Hiji kapungkur. Ada satu katanya sahabat ya. Ada arca di dalam gua. Cuman ayeuna nama teh aya nya. Aduh, terus kenapa anu ya? ngalah batu nu kurang Jakarta batu nu barodah sericup geuning. Eta teh mah nya aya nu eta nya mah nya. Sa mobil ku eta. Ukur mah tilu hotel kaca gitu. Mah nya. Aduh. Itu enam saya teh sih. Ma, ari di jerona teh lega gitu kumaha? Lega tidak kadinya. Di jerona teh nya sahabat jadi di dalamnya itu luas ya. Kumaha? Lega ngan tepati luas lega biasa gitu. Kedah jeung bapak si teteh gara terangan. Cuman sayang enggak ada nya teh bapana nya. Aduh. Gagal. Eta bebantu. Biasana mah lamun aya nu hayang main karen teh meureun kedah sareng si bapa meureun nya. Itu kenal nyalira mah nyalira we. Kenal kumaha mah? Kenal terus eta kadinya mah gitu. Mungkin kalau udah tahu meureun teh naon nya mah nya. Henteu kan ari urang mah bagi jalmi awam mah kitu nya takut kumaha kan masuk kena lubang teh kitu nya. Semacam abdi oge kitu nya. Karena pintu nawek parowek. Ada anak baterai dah. Kada senter mah nya. Anak senter. Harus pakai senter sahabat ya kalau mau masuk ke dalam. Kalau zaman dulu mah pakai obor mah nya. Obor. Aduh, cuman sayang ini aduh. Ini kalau misalkan ada si bapaknya tuh meureun insyaallah meureun kita juga bisa masuk melihat yang ada di dalam. Insyaallah di lain kesempatan lah kita akan masuk ke dalam kalau kita diperkenankan untuk masuk dan kita akan bikinkan video di dalam supaya sahabat yang mau masuk tahu bahwasanya di pedesaan itu ada surga tersembunyi ya termasuk yang ada di gua di sana sahabat ya. Mager nahan murun-murunnya di jero temanya. Aya kamar-kamaran mak. Kamar gitu, terus kok di. Aya gambar orai itu tararayanya. Dina tembok. Saya. Suka teh kapungkurna nama da ayeuna mah tos eta tos seueur anu nguseup nu nanaon di mana mah jadi di dalam terus ada yang mancing mah. Iya, eta ditua di tararua da. Waduh, pakai racun. Nya. Walah. Dia racun jadi pungkur mah sawah teh di samu teh anak lauk barariji rambah ka itu. Eta teh tapi aya nama terus diracun. Teu aya naon. Aduh. Sayang sahabat ya. Karena mungkin itu ya bagian oknum lah masyarakat yang ingin ikan cuman pakai racun ini itu sebenarnya nggak boleh, lebih baik dipancing aja lah gitu. Mah turun banyak, insya Allah merenang pami ayah mungkin waktu di abdi amangan ka dieu ka
Hayang ningali guhalah abdi mah gitu. Hatur nuhun. Mak, punten nya diwagelnya sing sehat si mana. Mohon titip salam ka si Abah. Amin. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.